Ya mang, geus nepi pasar teh ieu. Oh, nepi ya teh pasar. Oh, siapa tuh? Tinggal ongkosna mang. Oke heula, ongkos mah gampang. Ongkos mah engke ketika orang berhasil 100 kali lipat dibayar. Oh, maksud tenang hasil. Oh, tatuan dia Kurang tungguan besok. Orang ini tenaga pasar yo. Aing di pasar kieu mah yeuh bakal rame. Pasti aya nu gelo teh. Anu kumaha sih si Mbah. Jadi aing hari kieu. Cip, geus ku aing didaguan lah di dieu aing ada heula. Sugane aya. Di ditu atawa ti belah dia nu gelo mah di mana we aing penting mah nu gelo we aing mah. Penting mah aing mah beunghar we aing mah kitu. Aing jadi anjir datang. Bener Pak. Pak. Iya, dimilikeun aing teh. Berarti bener anu ceuk si Mbah tadi teh. Cik si Uyut aing teh ieu dimilikeun rezeki aing teh. Katingalina mah runtah. Tapi ieu pi rezekieun. Jadi aing jadi orang kaya. Nuhun Bang, nuhun Uyut, nuhun ya si Mayung jadi orang kaya ayeuna Mayut. Ditingali ku aing ayeuna. Aing jadi orang kaya. Selamat tinggal kemiskinan. Selamat tinggal karipu. Selamat tinggal jadi orang susah. Sekarang jadi bos Mayung. Runtah, karek runtah mimiti mah runtah. Keun bae runtah. Ajir. Ya amplop euy. Ya amplop ieu naon usina euy. Buat cek ieu teh, cek ieu teh, cek. Aing Bismillahirrahmanirrahim. Nah, cek teh kieu belis. Bebel. Mang, perang micen keun runtah aing geus capek ngajingjing ti kamari. Nuhunnya setan teh. Runtah ieu. Astagfirullahaladzim. Aduh, aji cilaka aing. Rupanya aing miliki rezeki aing ieu teh. Aduh. Cilaka astagfirullahaladzim. Aing katipu ku si Uyut. Teh, kumaha teh? Ongkos ojek. Aing lila nunuan. Mangke lah. Aduh, hasil aing. Hasil kumaha maksudna? Katipu, mang aing teh katipu. Lah, geus anjing ku aing ditinggalkeun sia teh pabok teu ngagawekeun aing sia teh. Mang atuh milu balik, mang. Hayang aing mangagubugna teh. Aduh, mang milu balik. Aing leumpang ngana naon ti dieu. Lemok sia.